Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du ti paeun wang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa kumpul dina kaayaan sehat walafiat. Salawat serta salam mugi tetep dilimpahkeun ku junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka kaluargina, ka sahabatna, ka urang salaku umatna, insyaallah taat ka ajaranna, amin ya rabbal alamin. Hadirin sadaya nu kusim kuring dipika hormat, tahun 1887 Toyota ngadegkeun hiji perusahaan pikeun ngahasilkeun ring piston Toyota. Tapi dina mangsa Perang Dunia Kadua, salah sahiji pabrik dibom sareng anu sanesna hancur dina gempa tahun 1945. Dina kaayaan eta aset sadaya cabang dijual sareng mesin anu tos disalametkeun. Dina kajadian eta Toyota sareng nganggo dana pikeun ngamimitian deui diresmikeun jeung didaftarkeun sebuah badan hukum tanggal 12 Oktober 1887 tahun 1980. Perusahaan ieu ngamimitian deui ku produksi piano eta sukses nepi ka ayeuna. Sekian biantara ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.